Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu nomor kadua tina sifat anu wajib di para rasul nyaeta sifat amanah. Hartosna kapercaya para rasul nadomanana dua amanah kapercaya para rasul anu dimaksudku amanah laku lampah para rasul sami sareng kasauran batur nyarek anjeunna midamel ari dalil anu nudukeun kana amanah para rasul lamun para rasul khianat jalir lampah sareng kasauran tangtu urang diparentah kana khianat kana hukum sedeng eta teh mustahil. Dalil aklina nyaeta annahu law khanu bi fi'li muharramin au makruhin lakunna ma'murina bimisli zalik wala yasihu an nu'mara bi muharramin au makruhin. Hartosna upami para rasul khianat kumidamel haram atanapi makruh maka pasti urang sadaya diparentah kana eta midamel anu haram atanapi anu makruh sedengkeun henteu sah urang sadaya midamel padamelan anu haram sareng anu makruh. Dalil naklina nyaeta Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Surah Al-An'am ayat 28. Hartosna sayaktosna Allah eta moal marentah kana kagorengan.